Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapak Yanur Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 12 SMA Pude Amuhajirin. Satacan dikawitan, mangga kanggo pengabsenan biasa langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Kanggo pelengkap oge mangga materi anu ayeuna dijelaskan ku Bapak ku hidup ditulis teras fotokeun ya kirimkeun ka WA Bapak sebagai pelengkap absen dina pertemuan ayeuna. Oke, mangga kanggo hidup sadaya dipersiapkeun buku catatanna nya. Oke, minggu kamari nya urang tos ngabahas ngeunaan perkara atawa hal-hal naon wae anu kudu kurang dilakukan namun orang bade nulis hiji pedaran atau hiji artikel. Nah, dina pertemuan ayeuna nya Bapak insyaallah bakal ngabahas ngeunaan jenis-jenis atau rupa-rupa wangun dina nulis bahasan atau nulis artikel. Nah, naon wae sih wangun atau non jenis-jenis ya rupa-rupa wangun dina artikel di dia aya opat jenis atau opat rupa nuka hiji nyaeta aya disebut artikel anu berupa argumentasi ya teras deskripsi teras aya eksposisi sareng anu terakhir nyaeta narasi. Nah ya ayeuna Bapak bakal dibahas hiji-hiji. Oke, anu kahiji nyaeta bahasan dina wangun argumentasi. Nah ya bahasa sejena nyaeta persuasi ya. Nah naon sih argumentasi teh? Nah dijelaskeun nyaeta argumentasi nyaeta wacana anu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alasan nu kuat nepi ka bisa percaya jeung ngahudangkeun pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Jadi dina argumentasi mah eusi wacanana teh nyaeta nerangkeun pendapat urang anu mana tujuanna teh nyaeta supaya pamaca setuju ya atau percaya kana naon wae anu ku urang ditulis dina eta artikel. Nah, tujuanna nyaeta selain percaya masyarakat anu maca dina artikel urang teh nyaeta ngalakukeun pagawean anu memang ku urang ditulis dina eta artikel. Nah eta argumentasi. Terus anu kadua aya disebut deskripsi. Nah nya wangun deskripsi. Nah di deskripsi teh nyaeta tulisan anu ngagambarkeun objek, tempat atawa kajadian secara jentre ka pamaca tepi ka pamaca siga nu ngarasakeun langsung eta kajadian anu digambarkeun dina wacanana. Nah jadi dina deskripsi mah panginten di dia jelasnya artikel teh nyata ngagambarkeun secara terperinci naon wae anu kurang ditulis dina eta artikel supaya naon supaya anu maca teh ngarasakeun naon anu ku urang ditulis nya secara detail nya. Nah eta nyata wangun dina deskripsi. Anu salajengna nyaeta wangun narasi. Nah ya narasi di dia dijelaskeun nyaeta nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy tun runtut atawa runut nya. Nah maksudna di dieu nyaeta dina artikel narasi nyaeta dina tulisanna teh ngajelaskeun hiji hal tapi secara berurutan ya. Jadi henteu istilahna mana heula tapi berurutan ti mimiti A nepi ka Z teh tersusun rapih nya dina eta kalimat atawa artikel berbentuk narasi. Nah itu ya. Anu terakhir nyaeta wangun eksposisi atawa artikel dina wangun eksposisi. Dina penjelasanna nyaeta eksposisi teh nyaeta wacana anu eusina ngajentrekeun tur mendar hiji objek, prosesna, tujuanana, jeung gunana. Nah, dina artikel eksposisi ieu biasa namanya biasana anu paling gampang we nyaeta dina menu masakan. Nah, ya atawa cara masak. Nah, ya biasana dina cara masak ieu osok dijentrekeun misalnya teh dina bahan-bahanna naon wae dugikeun ka
cara masakna. Nah ya eta biasana ngagunakeun karangan eksposisi. Nah eta panginten kanggo rupa-rupa wangun dina bahasan. Jadi sekali di wangun dina bahasan sadayana aya opat. Kahiji nyaeta aya wangun argumentasi ya atau artikel argumentasi, aya oge artikel deskripsi, aya oge artikel anu berupa narasi, jeung aya oge artikel anu berupa eksposisi. Nah, oke. Materi salajengna nyaeta maham struktur bahasan. Nah ya. Jadi dina bahasan itu aya strukturna. Urang nulis itu biasa sembarangan gitunya, misalnya langsung kana usi weh misalnya teh. Nah, henteu ya. Pasti aya struktur-struktur dina bahasana. Nah, naon wae sih strukturna? Strukturna saleresna mah sami sareng tulisan anu sanes. Nyaeta diwangun ku aya bubuka, aya eusi, jeung aya panutup. Nah, tapi dina struktur ieu ulah disamikeun jeung struktur dina pidato nya, obong-obong aya bubuka, eusi jeung panutup. Jelas bakal beda. Nah, apa bakal dijelaskeun? Dina bubuka minangka bubuka atawa panganteur tulisan bisa ku nerangkeun atawa gambaran tempat nyaritakeun naon-naon anu rek dipedar atawa nyaritakeun perkara sejen anu patalina jeung bahasan pikeun babanding. Nah eta dina bagian bubuka. Jadi biasanya dina bubuka mah ngajelaskeun secara umum naon anu bade dibahas ku urang dina eta artikel atawa babanding nya, babanding jeung artikel anu sanes. Nah eta dina bubuka. Terus dina eusi. Nah dina eusi mah ieu mah jelas langsung nyaritakeun inti bahasan ya, eta dina eusi. Langsung anu katilu anu terakhir nyaeta dina panutup. Nah ya, nah dina panutup ieu minangka pamungkas tulisan ya, bisa ku kacindekan teh maksudna nyaeta kesimpulan ya, harepan ya, bisa harepan ya, terus nyaritakeun kaayaan kiwari boh nu hade boh anu goreng. Nah sakitu panginten ya kanggo materi dina pertemuan ayeuna. Sakali deui sarta can ditutup ya, kade tong hilap kanggo pengabsenan biasa langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak. Sareng catatan dina materi ayeuna mangga dipotokeun teras kirimkeun lewat WA Bapak. Nah sakitu panginten anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.